dibere duit ku salaki pakai dangdan ke keur salaki. Ai kanyataan kauleman jiga ratu di imah jiga babu di kamar jiga hantu. Eta kusagala dipake banget make pupur, panon make bonteng, bibir make tomat, kuat ACHS jeung jus atuh Pak. Boro-boro ibu urang gitu kuat yang sering ngabayangkeun anak itu. Samping kebat anu geus malolongo dipake keneh. Baju kaluhur, kancing warna-warni jiga partai cobloseun mata lieur anu milih. Deuk gairah kumaha salaki? Ya. Da salaki teh bakal narimakeun wawegna dawegna deuk kitu deuk kieu ge ditarimakeun ku lalaki mah da judulna ge tarima abdi nikah. Lain deuk narimakeun geulisna bungkul kagoreng patutan pemajikan deuk ditarima heuh Pak. Mata kita tidak mau selingkuh teh karena nerima teh Pak. Mata kita tidak mau selingkuh teh karena seseorang di rumah anu narimakeun. Awakna gede paduli. Teu kudu tak ibu nu bararada kieu teu kudu make jeung ka kantor desa deuk senam teu kudu. Ah ayah pokona mah izinan deuk senam ngarah naon ngarah langsing care ku bapak. Da senam ge 2 tahun geuning nyatana mah teu langsing-langsing temponu senam goyobod misro comro liliwetan. Nah da senam 2 tahun kalau kebeuki meber eta awak. Salaki manalako pe kana tabung da kaseredkeun. Kunaon salaki meotan mikiran hutang urut goyobod. Pekannya basuh tak karpet teh. Pak majikan alus ka salaki. Ieu teh Isra, Pak. Ternyata Isra teh majemuk lain hanya sebatas berbicara masjid jeung masjid. Nabi Muhammad lain. Isra teh perjalanan Nabi Muhammad ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Urang ge kudu berjalan tina bodoh kana nyaho, tina salah kana bener, tina goreng kana alus, tina kedul jadi daek. Lamun bener ieu ngaranna Isra, tuh masjid subuh bakal pinuh, lohor bakal aya, asar bakal nyampak, maghrib bakal naker, isya moal saat. Lamun bener ieu Isra, kanyataan subuh eueuh, lohor duaan, asar leungit, maghrib sajajar, isya les eleh ku Persib. Ieu judulna Isra. Isra mana atuh? Kaharti ya ok sing sadar lainnya makan nudu jeung batur si itu nacan tara rajaban urang ge nu osok teuing eusina mah Pak tina bodoh kana nyaho berarti aya rutinan di dieu aya nya berarti nu hadir kudu leuwih ti sakieu ning kanyataan ayeuna ge pedah beneran ustadna nya Bah pedah we ustadna bari pengajian lagi walau alam lurus jeung henteu mah da loba patekadan Pak engke wengi bade ngaos maknya mah teu make kongkorong tuh geuning naon urusan kongkorong jeung pengajian gantelkeun kongkorong ka handap beulitkeun atuh